ajar gitu janten eta keneh secara nama naon nu ngabentenkeunana tangtos we kayak sistematikana ngan di dieu modul ajar teh alat sarana pembelajaran yang di dalamnya berisi materi tah jadi di lebetna aya materi aya metode pembelajaranna aya watasanana aya cara evaluasi di dieu aya kecap sistematis sareng menarik nah modul ajar teh jadi ulah dugi kang ke ngadamel modul ajar teu direret-reret acan terjadi teh sabab naon tidak menarik sok kayak gini kan pananan we ka bumi teu direret ku mamana teh tidak menarik upamina gitu tapi lamun menarik mah waduh ditebih keneh oge terus katingaran rangan teh ayah waduh slow motion aduh nyan acan badanang geus 28 tahun ge kuring teh. Sugan ti dapur teh gitu. Apa? Gitu. Kadang modul. Siga mah kudu aya nu nyandak video gitu di duka Bu Dewi mah di Sumedang. Jadi masih di sisi jalan raya keneh teh akangna teh di dapur teh terus ibu gitu si orang teh ka mamahna. Lah eta mengenal modul ajar jadi kudu menarik supados naon urangna resep macana resep nganggona sistematis berarti lengkah-lengkahna luyu sareng aturan modul ajar teh implementasi tina capean tina ATP sabada aya capeanana dibaca diteuleman ku urang sadayana ngarumuskeun tujuan saatos ngarumuskeun tujuan nembe ngadamel alur tujuan jadi lengkah nu eta teh kedah dipidamel ke kurang sadayana minimal urang kedah terang ye lengkah-lengkahna dina capean ieu henteu nangtoskeun ieu nu kelas 7 ieu nu kelas 8 ieu nu kelas 8 nu mawi dina ngadamel tujuan teh kudu ngaberebet teh heula di kelas 7 duwi ka kira-kira sanes ninggal 78 salapana jadi ninggal tinu capeanana naon capeanana udaganana naon ieu nembe we nangtoskeun tujuan saatos nangtoskeun tujuan hiji 2 3 4 5 10 mana anu lebet engke ka kelas 7 mana engke lebet ka kelas 8 mana engke ka kelas 8 teh eta rada lumayan benten sareng nuju urang ka TSP nya ka 13 terus kan tenan di pasihan ngademel tujuan teh sabada aya materi oh kelas 7 teh materina teh anu itu tos we tujuanna gitu jadi tibalik kuduna KI nu dibaca sareng KD nya CPT nu eta nembe nu tujuan tos disayogikeun dina kurtilas mah KD KI na ieu KD na ieu tujuanna ieu gitu eta ge kadang kawis nu kawental teh hiji tujuan dua tujuan dan mawi dina ieu urang kedah jentre pisan dina capeanana engke kedah paham urang saliksik hiji-hiji dengan sakediknya ngan opat hiji capean nu patali sareng menyimak nu kadua membaca menulis berbicara tah ayeuna mah ya genep menyimak dan memirsa berbicara dan mengimplementasikan jadi tambah 2 Bu gitu janten sanes ngan ukur menyimak tapi sareng memirsa tah jeung guru bahasa Inggris tak pernah pasea kamari tapi paseanan dina jero hate datuan ningalawan nanya di bahasa Inggris mah da anger angan aya opat nya reading speaking, listening, writing, pusing, gitu cete. Ari memirsa naon bahasa Inggrisna, gitu. Tuh kan ingkan tungtungna, lumayan gitu. Nonton. Nah gitu. Jadi saja biti ngaregepkeun teh nonton leuwih luhur batan ngaregepkeun memirsa mah cenah gitu dina KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia
diibaratkeun ari pemirsa teh menonton, maka disebut teh lamun aya nu ngadangukeun dina radio pamiarsa di urang mah disebatna teh nya. Aya anu nonton TV pemirsa televisi yang berbahagia, yang tidak berbahagia berarti bukan pemirsa. Gitu. Ya. Jadi khusus nu berbahagia unggul eta pemirsa teh. Jadi proses teh sanes ngan ukur ngadangukeun. Menyimak oke kan jaba mikir jaba ngadangukeun gitu, maca gitu, menyimak ngadangukeun gitu. Tapi henteu aya prosesna. Tapi enten sareng nonton. Nonton mah aya proses resep naliti, contohnya misalnya Anupama misalnya, eta yang celek bae eta sakitu geus adan asar oge cicing panjenengan kirebul asar pameng Anupama can iklan cenah eleh eta suara adan ku Anupama. Sinetron India teh gini. Nya kacerita nu sareuri eta teh urang India eta. Nya gitu. Duh, ampun teh. Eta teh berarti aya proses resep. Nah, dina menyimak bungkul mah kadang-kadang aya proses resep. Nya mawi karulam gitu. Karerem dan menyimak bungkul. Dan mawi aya hiji deui nyata langsung ti eta. Tinggal video, tinggal pentas seni, tinggal naon eta kalebetna pemirsa. Penyusunan kurikulum teh di dia tujuan luyu sareng engke tujuan utos ditangtoskeun bari jeung ngalebetkeun profil pelajar Pancasila. Eta nu dina kurikulum merdeka kadah dibalap-balapkeun nya. Di urang mah pan tangtos tos biasa eta teh. Umumna modul ajar sami sareng RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Minimal orang terbiasa ngabentenkeun ya RPP sareng modul ajar. RPP mah istilah dina kurikulum 13, modul ajar mah istilah dina kurikulum merdeka. Eta istilah we heula lah. Sok sanaos dina wujudna engke aya benten sakedik. Aya benten sakedik. Dina modul ajar aya penyesuaian nyaluyukeun pangintanya. Kudu dipidamel teh runut berurutan sistematis diluyukeun sareng lingkungan sekolah sareng karakter siswa. Nu mawi dina ngadamel modul ajar urang teh engke teh kumargi merdeka ya nya. Berarti kedah diluyukeun sareng lingkungan di urang, karakter siswa di urang. Tujuanna teh salah sawiosna profil pelajar Pancasila ningal tah satu acan angkoskeun ka OSP kurikulum operasional satuan pendidikan itu kan kedah aya observasi lingkungan, kedah aya observasi siswa, kedah aya observasi ka guru, kedah observasi ka masyarakat sekitar. Nembe ngadamel ka OSP supados luyu sareng kahoyongna tah urang oge dina pangajaran bahasa Sunda lingkungan Sumber Jaya di Bapak Wapi, Kang Wapi, Pak Aja dibandingkan sareng Cikijing, dibandingkan sareng Majalengka, sareng Raja Galuh, sareng Kadipaten, Jati Tujuh, lingkungan bakal benten sareng Jatiwangi. Nu mawi kitu engke sabada rengse modul teh kanggo materi ajar bahan ajar ieu urang tiasa nyaluyukeun sareng lingkungan urang. Kertajati daerahna daerah naon, daerah kumaha misalnya teh apal. Ari dina tujuan mah tos leres gitu. Sasami urang teh sakabupaten dia sami, tina capaianna sami, tina ATP-na sami, tina modulna sami, tapi materi biasanya anu sanes. Contohna misalnya Patali sareng Biantara. Daerah Majama, daerah agamis. Daerah sayuran. Misalnya teh Biantara dina agamana di daerah Maja kumaha ngabina patani ngarah rajin sholat misalnya teh udah sadar ya kudu sholat maknya ngan maksud teh kumaha tuh kangnya daerah Maja berarti naon tah aning kudu ngeunaan keagamaanana gitu. Biantara eusina mah ngan Biantara misalnya teh cara ngadamel gemuk organik cair tah di Maja meureun daerah pertanian mun di Rawa moal payu
sabab daerahna Ciripik. Ayeuna ngadamel pupuk organik cair di rawa diguyurkeun ka Ciripik. Mal jadi gitu. Berarti biantarana ngeunaan teknik nyugu anu sae. Kumaha teknik nyugunya naon bae tuh. Kita mah di negara kembang daerah naon tah apa Rahmat teh. Oh, biantarana teh nyaeta ngeunaan kawajiban istri kanggo merudungan bapana. Kanggo nganggo jilbab. Jalababa jilbab. Jadi miara aurat gitu nya nutupan aurat. Biasa gitu. Dan materi biantara teh entong kudu sapertos dinu ka 13 biantara eta we biasana naon perpisahan nanti Dewi Sartika narima calon panganten itu bagian SMP mah narima calon panganten atunya keur guruna eta mah keur siswana orang Rofi di Sumber Jaya daerahna daerah miara lauk nya kumaha cara miara lauk supaya ayeuna melak ayeuna bisa diuseup goreng aduh cek aja teh abdi mah antara ngamam lauk meunang useup ini sarua gitu. Ya, Simpergetara dibuat berurutan sistematis. Modul ajar di kurikulum Merdeka disusun ku guru. Kadek di ayeuna catet sanes ku pengawas. Jadi simkuring teh teu boga hak ngarebut kewajiban guru. Biasa gitu. Nu mah kaget basikeun deui we. Basikeun deui we ka pengawas. Papunten teh ada ya entos judulna mah rengsekeun ku Bapak. Iksajin. Ya. Nah, dan ieu teh disusun oleh guru yang merencanakan proses pembelajaran. Pan ngajarna ge Bapak jeung Ibu, ya. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan CP fase urang mah dados kantenan fase D ya. Fase D. Nah, iya komponenna urang majeng kana komponen. Bu Erna ari format di fotokopi teu. Supados sajumlah nu ngiring atau napi di sakedik. Sakedik. Sabaraha siki? 2. Uyos lah. Mohon badai lami ke mangga. Santai lah tuh. Bilih pamintu pada di ya. Komponen teh asa ninggal di nu radionya. Nu kahiji identitas modul. Tak jelas sami sareng dina RPP kada aya identitas. Naon we identitasna? Aya nami nu nyusun, aya tahun disusun eta modul, institusi penyusun, di SMP mana, tingkat kelasna kelas sabaraha, sakolana kelas 7 kelas 8, alokasi waktuna kanggo sabaraha kali pertemuan, upamina teh samodul teh urang bade dianggo kanggo 4. Samodul biasa dianggo kanggo 4 kali pertemuan gitu. Atanapi bade diberebetkeun bae. Berarti upami semester sabaraha kali pertemuan. Kinten-kinten 16 aya. Jadi ditutup nya kesadayanannya dengan ngopi ya. Maka di dia. Identitas unit kerja tak ieu teh masihan terang kanu gaduh ieu modul nyalira ngeunaan tujuan kanggo saha eta modul teh kanggo urang nu nyusunna kanggo guru kanggo sanes kanggo nu sanes tah ieu identitas kedah jelas tong dilimpahkeun ka batur ada baca nami Pak Aja ada baca selesai dilimpahkeun ka pamaman ka SMP 2 atau ka SMP 1 keun ka Bapak Wapi nyambungaheun atuh
kare di ieu wae direvisi. Komponen modul ajar nu kadua nyaeta kompetensi awal. Kompetensi awal teh anu di pimilih ku siswa nu mawi satu acana urang kedah aya tes diagnostik atanapi asesmen diagnostik. Sakelas teh pan teu sadayana paham kana materi atanapi tujuan anu eta. Dan kedah terang aya anu tos paham sapertos urang baheula manaon namina teh sadaan teh pre-test. Nah gitulah diagnostik teh pre-test lamun dina awal kapungkur kurtilas pre-test lamun ayeuna tes diagnostik. Tapi langkung jero dina diagnostik mah mari kadang-kadang sakelas siswa teh aya nu blank, aya nu resep, aya nu teu resep, aya nu sajabana. Kalebet misalnya nu biantara aya pengalaman di guru SD anjeunna tos guru penggerak non aksi nyata anjeunna teh cariosna teh gitu. Diajar ngeunaan laporan hasil wawancara ka petani gitu. Piwarang dikumpulkeun mangrupi video. IC horeng ngumpulkeun teh tinu kelas genep teh ngan ukur 2an. Tinu siswa 28 urang. Di SD teh. Ngan 2an bingung atuh erek ngambok kumaha meureunana gitu. Jadi ditaros kunaon teu ngarumpulkeun da api mah teu gaduh HP. Aya nu teu gaduh HP. Jadi ai video kan kudu ku HP. Abdi mah teu tiasa ngadamel naon skenario pertanyaan anak. Seueur alasanana teh geuningan. Jadi akhirna teh kumaha sok kumpulkeun kumaha kahoyong saha anu resep wawancara cenah gitu. Nu sok resep ku wawancara gitu. Ku wawancara jadi naroskeun teh teu ditulis heula teksna. Geus pada koloyong nu pentingkeun menaroskeun ngeunaan eta we gitu. Ka patanina teh kemana we gitu. Tapi ku anjeunna teh direkam. Jadi henteu mangrupi video direkam da meureunana tiasa ngarekam. Jadi aya nu ku rekaman. Aya anu ngadamelna teh nu tadi nu video mah ku video. Aya deui anu di resepna teh kana nulis, jadi ditulis. Jadi saya datang ke sawah bertemu dengan anu gitu, menanyakan tentang anu dia we ditulis seperti itu. Jadi aya anu mampu ngadamel video ngumpulkeun, anu mampu ngarekam rekaman ieuna ngumpulkeun. Ari ka sawahna mah kasana mah eta oge meureunah ngan teu tiasa ngadugikeun laporanana aya nu ditulis gitu kan. Jadi tungtungna teh hasilna kumaha aya perubahan nu tadina 2an teh jadi nambihan henteu 100% oge gitu. Jadi aya perubahan. Tak urang oge panginten di dieu kedah aya tes diagnostik teh kanggo nangtoskeun da aya siswa di hiji kelas nepi ka geus gelas 3 teu bisa maca keneh. Eta nya nahan naek. Aya nu macana masih Arab Abeureuk. Tapi eta teh nu maca Arab Abeureuk teh beunteuna teh 2 teh. Siga maca Quran ya, maca Quran anu terbata-bata nilainya 2 nya. Nah, di Arab sadaya lagi makanya urang mah bata unggul. Nu terbata-bata teh 2 beunteuna. Daekna jeung rajinna nya. Sanajan nu lancar ari tara ngaos Quran mah nya teu keng beunteun. Nah, jadi ayakeun heula sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran diagnostik. Nu katilu kedah ngalebetkeun ieu tah. Profil pelajar Pancasila. Jadi dina salah sahijina dina kurikulum Merdeka hoyong kahontal tah naon? Tiasa jujurna, tiasa disiplinna, tiasa kreatifna, tiasa gotong royongna, tiasa mandirina, tiasa tadi bertakwana atawa ngeunaan ketuhanan. Jadi aya dina hiji modul lebetkeun profil pelajar Pancasila.
Nu kaopat sapras. Patali sareng ieu gunakeun teknologi sarana prasarana teh dina kegiatan pembelajaran. Nya minimal upami ayeuna gaduh laptop nya sapertos kieu nya aya penanyakan. Ngan di sakola-sakola aya sakola nu teu acan tiasa ngagunakeun eta sikeun nembe dianggo heureuk hate nyandakna nya. Jadi kumaha dianggonan naon AMB kabubut setiap pentingna teh keur budak. Jadi memang sakolana siwah sih. Sisi sawah. Di tepi ka suka dieu pengamananna acan bagus gitu ta. Jadi keueum tina lebar bujang-bujang gitu nya di Panawangan SMP Negeri 1 Panawangan ka tahun seberapa Pak Rahmat asana mah kamari asa can lami heuh gigirna teh polsek. Ulah dituna teh korang dia anggar we komputer beak. Eta bisa aneh bangsatnya. Polseknya nanahan nya cek polsek teh heuh ngadu kada kontrol. Eta sedaya komputer nembe polsekin orang building gurudul. Eta sisi kandang mau masih kagarangan komo siwah. Ya, atau mewah, mepet ke sawah. Nah gitu. Jadi sapras ieu nya minimal urang lah. Bapak Ibu nontos kagungan sertifikasi mah tos 5 sewang lah laptop nya. Gitu, lumayan lah. Kapesen nya sakali ge insya Allah maksakeun tos aya di bumi sana ka sakola. Wah, mun ogoan nyandak laptop terus memanfaatkan teknologi gitu nya. Kamona geus sian kantong. Target. Tah dina komponen salajengna aya target. Pasti target nama peserta didik. Jadi nu kahiji secara umum peserta didik tidak mempunyai kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Di modul eta aya kelompok target, aya kelompok anu siswa teh anu tadi teh apang aya diagnostik teh si A mah tos pada paham ngeunaan materi eta, si B mah remeng, si C mah acan bisa. Kan di dia oke tadi ningal dina waktu PMM aya nu tos sabaraha modul, 10 modul tos diusian. Aya nu 4 modul, aya nu nembe muka, teh kelompok-kelompok sapertos kitu. Sana satosna teu tiasa kan eta dikelompokkeun sapertos kitu. Di kelas G paminten upami aya materi A teh mah si A mah tos terang, si B mah remeng-remeng, si C mah belum bisa poek katanya. Sungguh atas ngobrol sareng Pak Kepala Opat Sumber Jaya. Aduh Pak, waktu ka Jogja ya kamari para kepala sekolah ngobrol teh. Saya Pak, saya bari ngayokeun bahasa Sunda di Sumber Jaya Opat mah ngomongnya Jawa kabeh. Jadi kumaha, tapi mana eta Pak aja ge Sunda nama sae. So teh jeung anakna bahasa Jawa. Jeung anakna juga teh jeung anak jeung putrana mah bahasa Sunda, isi wareng bahasa Sunda jeung bahasa Jawa dihijikeun. Ya. Itu copot naon? Itu copot peso. Dan digegel atuh keluar teh. Bahasa Jawa mah dicopotnya digegel meureun nya. Ai Pak Ajam barang dicopot teh ku panangan dari ukuran anakna meureun digegel meureun. Ah, heureuy Pak Ajam. Ya. Copot itu baso. Mungkin digegelan ya sama baso. Nah, jadi pertama jadi kahiji aya siswa nu teu gaduh kasulitan dina materi eta. Nu kadua aya nu sulit. Aya kawatesanan ngeunaan cara belajarna, sulit konsentrasi, memahami materi baru. Kadang aya nu teu percaya diri. Biasana nu di luar daerah lah nya. Nu seueur nu kieu teh siga nama daerah di Sumber Jaya hiji ge aya nya Kang Wabi. Aya nu kieu nya seueur nya. Da campur di paling kaler mah panginten Jawa nya Kang. Pepohonan itu kata dasarnya kan pohon ya Pak. Iya. Berarti kalau tatangkalan kata dasarnya tatang ya Pak.
Tatangga tetangga uing atuh. Balik. Lain pepohonan mah banyak pepoh gitu. Tatangga berarti pepoh. Kalau pohon, pohon teh tangkal, jadi tanya ambil satu. Oh gitu. Kalau apa teh naon Pak? Kalau naon itu apa? Dibalik sih. Kalau naon itu apa? Nu katipu mah ku ketua OSIS abdi mah. Jadi BPI Bandung mah. Katipu tehnya benar-benar bisa eta mah. Neng, Pak, bicaranya jangan bahasa Sunda dong Pak, saya nggak mengerti. Eta ketua OSIS, aduh ampun, mun teu geulis ditanya sebenarnya. Untung mudah nanti wah luar biasa we, awewe. Ya. Nah hiji mangsa teh sakola geus 3 poe. Ari abdina kan pembina OSIS ongkoh. Aduh, ketua OSIS itu datang kunaon, aya surat. Mohon maaf, sakit. Jadi dilongok gitu. Dilongok ka ditu teh aya nu mukakeun assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Bapak mangga linggih cenah. Ngahulang we teh. Ieu teh budak teh ketua OSIS. Anjing teh bisa bahasa Indonesia. Ari nyarios yang lemes. Mangga Pak linggih cenah gitu. Terus dibuka bantuan teh. Mohon saya beri ulang-ulang gitu teh doa ada dengan Bapak Asep Syafaat pembina OSIS nu kadinya teh. Sakedapnya Pak bade kapengker heula gitu. Kapengker manehna teh nyenak cai. Pak mangga hatur lumayan dileueut heula. Kayak bingung ya teh. Geus bahasana ya budak gitu. Neng kade sampai gitu teh. Mohon Pak. Kudur naon? Puyeng Pak nanti. Kayak guys soal eta mah da berencakeun bisa jubuhan teh nya. Rek mah eta geuning biasa bahasa Sunda neng geuning manis sae. Nah, di sekolah teh nyebut Bapak jangan bilang bahasa Sunda dong cenah. Enggak bisa kumaha izin ku rancangan Pak gitu. Geuning neng sae bahasa Sunda. Da pun Bapak urang Sunda, pun biang oge urang Sunda. Ai maneh. Ngan kaget teh kieu unggal ulangan 10 bae. Ulangan 10, iya 10. Nyarita, Pak jangan bilang dengan bahasa Sunda dong, nggak ngerti. Ayam meke kalau karita jul kabina-bina. Pas kabumina, izin Pak kurang rancangan. Oh berarti jiwana encan nyunda. Memang di BPI mah kan golongan Jessica Sela, golongan artis, nukara itu jadi modelan si ieu teh naon image nanti meureun lamun nganggo bahasa Sunda teh rendah pisan. Tuh bener asa hayang nyiwit tanya. Sigana mah ayeuna mah geus boga anak opat sigana. Nah gitu jadi aya anu api-api lah gitu ya. Peserta didik memiliki kemampuan pencapaian tinggi dan dapat memahami materi dengan cepat. Hingga mempunyai keterampilan dalam memimpin. Kayak oge panginten tos teu aneh di sakola mah nya. Lamun eueuh si eta jempling di kelas teh. Apan anu kegiatan paskibra si eta nu kacanakna. PMR si eta deui. Bahasa Sunda si eta deui. Abdi we di Cingambul diajak manggung we 18 urang. Tilu-tilu kelas. Udah ada di uing manggung teh ngaromong guru teh. Hah? Mana? Angger cenah. Aya kitu mah sepi ya di kelas. Da eueuh si eta mah ditanya cicing cenah. Sina ngajawab cicing, sina nanya cicing. Ada aya barudak nu eta mah ditanya nya ngajawab, di barang naros nya naros gitu. Jadi sesana mah meureun tah eta bagian low. Di sekolah gitu. Lebetkeun oge dina modul teh model pembelajaran anak urang bade nganggo naon. Fatali sareng urang tos tatap muka seueur pisan nah bade naon anu pembelajaran anu inovatif mangga bade ngeunaan berbasis masalah mangga sareng saja bina. Tapi aya oge kombinasi upami ayeuna online. Tadi sakola tos ngawitan aya nama tugas sok didugikeun ku ngalangkungan online biasa nya. Nu kaduana sok aya guru anu ngadamel patali sareng ayeuna belajar ID gunakeun kanggo ngadamel kelas belajar. Janten budak siswa teh tugas urang biasa dikirimkeun dina
ngalampungan belajar ID eta manfaatkeun ya akun eta teh kanggo para siswa da para siswa ge asa nama upami teu lepat tos gaduheun siswa oge kooperator teh dipasihan ngan seueur anu teu ngamanfaatkeun teh teu gaduh kuota